Eta ku bisa ngejatkeun ana. Intip mun urang mah. Intip lalempeng heula. Tarik. Cilaka ku pamola sorangan teh. Seingat. Nah, loba simut kana hulu teh ja. Untung disebut simut. Mun apaleun dengan akang mungkin jebron mah. Akalon. Segitu gede amat na. Coba sih teman. Ada. Genah. Ai. Nanaon dia teh? Ai. Nanaon sia teh teh? Puas. Eta sacarekeun. Eta carekeun wae Nepi ka teu daek ngajedog sia. Sakitu dunungan. Masak naon lamun ngajedog? Jedog. Kudu ngadaguan amek wae. Ngadaguan amek aing. Bah! Ngerakeun ka kolot tah. Geus amek kitu mah tingalikeun. Sok omong. Kabina-bina teuing sia teh? Beli makan waras. Aing teh geus syarat di baheula teh dulu. Ini oi Ngesekang. Hei, lu. Punten. Mapes kayang. Kabina-bina teuing. Naon sia tuh ya? Untuk. Ini temen aku di polototan. Oh, nasi eta, wah pamawana teh. Kapangi ada bawa. Ye deui sia. Sarwana. benar Karek geerek abdi mah. Ah. Wah, sauluan. Wah, gitu. Terus masalah.
siga teh geus ngaliuk. Aduh, ampun tak kitu heureuy jeung jelema ngageblek teh. Nyingkat. Arah tingis celi. Abeh tenang aing kieu mah. Tenang. Eta wae. Si Akang wae bisa ngeureuyan. Kasopono kasopanang kaso ngaruyung kajaan sono monok sono nganyang Kenapa teh pangikan? kuma papayungan nana Anulah hujan. bahan ulungan nana bikin dina dina balik disiliran girang sae kikinciran di pikiran kikinciran dina lewi di pikiran asa ngimpi Ari kapangi juga nu heueuh. rena barem rena hidung bagi habal bagi minum cipelang cipangayaman Ai direret juga nu. rek mulang ka memelangan kain-kain daun-daun awi lain-lain bagja diri kasopono kaso panjang najan sono najan hemat Suga teh tegenah jang. Aduh. Nepi ka sarua kitu. Alah. Ka bawa ke. Hiburan ya tuh. Ya. eling ka Purwadumati Purwani urang adadi dari bangsa nu merdeka perjuangan sajati Ya. Naon moal kaul? Kepret siapa ya? Kade sabiji jeung bukurna. Aduh. Eta sisikuan nepi ka kitu, teu sangka tanagana Bang Holil. Alah, beunang euy. Beunang. Waduh. Lah, naon? Sikuna euy. Jeung kepretna teu sangka saha Bang Holil. Saha Bang Holil teh? Heuh di hadapan Cileing. Agan, naon? Pajarkeun teh agan Bang Holil. Kene antem nu gelo lah. Lain eta kadunungan wani nyebut Bang Holil. Agan deui atuh. Nya. Nah kudu bang naon itu. Dibanting kan kepret kan dikepret mode kepret abdi keur ngorak kitu tah basa ngepret bancet. Nah anu dikepret bancet anu bareuh leungeun margi bancetna nuju dina batu. Atuh panginten ngepret batu gitu rupina mah
gitu-gitu wae dituluikeun teh. Udang siap beureum beungeut. Notorogan rata-ratanya nu beureum beungeut mah kitu jahat. Nu mata kulah dihirupan oge euy. Teh kasebeuleun nu beureum beungeut mah. Mata tong diwawuhan jelema kitu mah. Porora hayang wawuh. Yang nu beureum beungeut kitu mah. Sajabana ti goreng hate teh pedit. Karena barang batur cocorokot. Lamun ngakan barang batur aya bebeja heula. Nu macak tong diwawuhan. Cilimit. Panjang koko dongko ka bapa cempelak. Nya. Buah sih teh ka aing. Kakara sadar. Duh. Udah gegan geus lamun jelema eleh ulah dipaehan sugane eling moal nu kitu mah uncit itu mah sampurasun rampes alah gagah ya budak ya sareng Bang Holil ge kasep kena itu nepi ka ke sia teh ka saha ka Bang Holil aya agan Bang Holil sanes lain entong ngambek kaleresan pisan atuh naon manawi ieu memanawi maksud kaula teh bade tumaros dupi Prabu Baladewa aya di dieu teh ya Prabu Baladewa maksudna bade nepangan uap Prabu Baladewa leres naon maksudna aib dongengna mah panjang yuk ngadongeng heula jigana da bala maksudna pokona dongengna panjang nya naon kaula teh boga tempat ieu aib di tempat kaula teh rupa-rupa penyakit kejadian anu kena na kawarga kaula dulu diantawisnya penyawat naon dah rupa-rupa batuk engap lamun batuk-batuk eta teh bisa disebut flu burung jadi itu ngukut burung teu henteu aya ge hayam susah ngajawabna aing da penyakit lagi ngaranna ge flu burung nya da sarua manuk hayam teh unggas teh nya unggas mah di mana urang geus beudahar aya nu nawaran urang tuang atuh unggas ngeus atuh teh mah ngeus mah pergi ngagali lingis teh mah lingis mah aya paribasana naon lingis kurisi rempan ku gayaan ingis atuh teh mah Inggris mah negara Inggris negara mah Inggris mah di mana orang init Kalembang tamuni Inggris punya tiris ini jauh tina Inggris karena tiris bisa penyakit leungit wabah hilang tapi kaula teh kudu numalan eta tempatnya eta ku Baladewa dek dialah getih na dek dialah nyawana ku kaula ngedan loh nah anu teu disangka bakal kejadian kieu jadinya mungguh pangeran mah araraneh di dunya mah euy dedeg sampai rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta tapi teu beuna teh euwah-euwah teu bisa disebut euwah-euwah da eta mah keur melaan anak atawa rakyatna tapi ngebelaan rakyatna karugikeun batur teh marukana Baladewa teh meureun eueuh keluargana sampean dek ngalan nyawa uap Prabu Baladewa lamun kitu hayang saling sareup hareupan jeung kaula putrana sampean teh putrana iya
putrana putrana Baladewa putra asli nama sanes ngan ieu ka Baladewa teh Uwa ya kan ini biuk sia tah biuk pernah teh maksudna kumaha sing harapan kaula Gatot Kaca bisa Uwa Prabu Baladewa kabawa kesampaian tapi semplakeun latak tak katua pakensa pegatkeun buk salabar kaluar getih satetes amakan sadami kaluar nyawa tina raga oh gitu iya wani kira-kira na wong edan ya gitu dunungan aingnya seleunggereunge aing padahal dewek oge gayana teh gajah Gatot Kaca di mana aya jelema nu ngajago teh sampeurkeun ku aing hareupeunana di kitu cekuk teh nepi ka teh eling aing suka teh moal neungeul dek melaan iya tega lara tega pati tega sok singkahkeun eta nu duaan nah sia teh wani-wani nyingkahkeun kawas pribumi we sia ngagokan jeung pika sabeleun deui goblok siksa ku aing sia tuman mundur lah jiga nyika siapa kek nah make amak nanti pegek gening mawa nu kitu sumuhun lah ieu teh tiasa diangge tarompet tiasa diangge pangese terbab cing ngadengekeun tarompetna geura lagu naon kan soke kumaha maneh aduh bisa genaheun cepot nuhun ya kan saya tong dituluykeun ka alus pisan ngan ulah dituluy pergi pilih ka ituna matak seuangan sepi ngarbab tiasa aduh cek pecakan bener geura dangukeun bagas pecakan lagu naon kan lagu naon atuh kumaha maneh genul kreasi lain genul kaula ge tara ngadenge da lain genul jadi pinter agan begitu mah ulah hayang melipis pot napis pot ngemplang caina ulah hayang dakasi cepot si cepot ngacai celing healing jadi lah cicing asuh gara ragu we ka aing teh aing teh hirup teh loba gagal bari ganggu ku sia teh moal na
cing. Alah. Alah, tong digararang gue sok gararaga geuning ah. Emak we. Hidup. Aya kitu Bapak urang. Heeh. Aya kalebihan Bapak. Luar biasa euy. Ayeuna urang pertikeun supaya batur sarieun. Sarieun yang benar akan keturunan Semar. Dewek Semar make ajian Dul Sumang. Dul pamilih ayo Silaing kilat pajra. Silaing kadewek teh siot kilat pajra. Tah saya Curalit. Kemal deui ku Haji Abdullah. Dewek ka Silaing Dul pamilih. Tah Silaing macing leuwih ti kitu. Gegarapakanana ayeuna hadak kudu puguh masalahna atuh. Masalahna mah Silaing kadupak ngambek. Pak we atawa kajajak inum suku. Kuring kadupak diambek kitu heuh. Cing jiga teh. Abi batur sarieun. Naon teh duduk pak euy. Cing sopan Silaing ngadupak dewek leumpang teh kapan lega jalan teh. Jangan ngajakeun. Naon teh? Jangan gara-gara. Naon teh? Kadupak? Heeh. Atuh na apa kadupak sakitu hampura we tuh heuy. Nya aya hampura mah teu naon. Atuh moal cios panginten. Oh, kudu dituluskeun. La ilaha illallah. Teu bisa dibawa acting sia mah. Palingan sutradara ngambek sia. Supaya pas we kumaha carana? Heeh, anu bieu we tuluykeun. Heeh, moal aing mah ngahampura. Ulah kitu jelema bejang. Ulah kitu jang. Sieun teh geus gede. Teu ngeunah aing. Wani sia gelut jeung aing. Oh. Jadi sieun teh ngajak gelut. Kalah, lain antepeun tuh. Lain antepeun atuh. Gede atuh kawan teh tah. Aing boga ajian. Kulat. Lain kulat, kilat bajra. Nah, musuh nyahoon kan ajian kuring. Oh, bade ngage ajian naon aji teh? Kilat bajra. Sok, saya Dul pamilih. Kilat bajra. Ya. Dah, Silaing mah leuwih ti kitu. Leuwih sebab yo. Kilat bajra. Sakali ewang. Kilat bajra. Sakali ewang yi. Kilat bajra. Dul pamilih. Dul pamilih. Nah, Kuring tengah goler. La ilaha illallah. benar cinta malamat. Balikan deh atuh. Kaburo beak pakaian hiji mah. Pakai lalendungan. Yi. Saya pisan tangerakeun aing teh. Dul pamilih. Pangeran nu welas ati Gusti. Naon? Ieu cenah bejana mah anu ngaku nabi paling akhir. Diuk maneh. Nabi naon sia teh? Lalawara teuing. Bener si agama Islam. Bener. Cing lamun bener agama Islam teguh ieu. Ilmu nu pangluhurna tauhid. Naon?
bus jurusan Cirebon Jakarta kayak gitu sok teguh sok jalanna jalan Pantura muatan pinuh solarna pinuh konektor aya mobil wete supir gagah ongkosna Cirebon Jakarta teh 50.000 saurang full AC full musik jeung full-pullan nya terus nu ditanyakeunana naon cing lamun bener maneh agama Islam saha supirna lain naon hubunganana jeung agama jawab sia tauhid teu ampun ngaran mobilna naon PO warga baru jadi nu ditanyakeun teh supirna abang sadeli lain berarti can tauhid sia Pak Haji Maman lain Kang Ade Teler lain Sarman lain Kang Dayat lain Palili lain nganu harti teu tauhid sia nasaha atuh taluk usup nah da tetangga aing wahnya tauhid di jelema teh tauhid kaget kung nirakan ningali kaget kung nirahan ningali wong jelek masaha teh dawala nyebut wong jelek teh nya kanu goreng atuh ya siapa namamu hei wong jelek naon wong bergud goblok aya naon wong teu pararuguh saha ngaranti mana rekam mana sampean lah naon bejaan nunungan aya orang asing euy begitu aya naon dawala agan aya naon yang aya orang Afrika Selatan nya eta nu jangkung jiga binajir buto kakuring tamanna mancung atuh kuring mah lamun ieu anu diiket jiga kopi anan kopi pahit mah alah ampun datan nirata ngademan pakulingan rana datan nirata ngademan pakulingan rana wah wong bagus tuh kadunungan dewek menyebutnya teh wong bagus dah kumarupa jelema mah siapa namamu ngaran kula Abimanyu saking ngendi saking kubutuh Jempesya Yahudi dikadek sia kuing kemana ya karep Abimanyu iya saking nyata saking kubutuh teh pangna kikieuan teh
jempe sialang ngonyang montong pipilun ngomong sia dibja kaula teh rombongan ti Amarta ti Pringgandani ti Astina ti Mandura abdi teh salaresna rombongan nuju milarian acara dek mana dek ngirimkeun itu nyumbangkeun harta kakayaan pakaian obat-obatan leuteun jeung sajabana nyata kajama anu keur menang musibah cing aya obat goreng patut eueuh alah itu dina kareta teh pinuh ku rupa-rupa dahareun pakaian jeung sajabana wayahna anjeun moal bisa nepi ka tempat anu dituju sabab sasak ruksak jalan hancur wayahna kudu ngurilingkeun kaula nu rek nepikeun ana PHP-keun ka kaula kabeh kadegan kade apaan amanat mah kada ditepikeun lain amanat mah ulah di PHP-keun amanat mah kada didugikeun tong di PHP-keun iya beak seru aja PHP hayam keulang iya dan nu rumah saya mah joleos ya tawaka tuh iya mentah lah ongkos satu kainung maneh kayaknya jadi pentagis mihelaannya kaula muarek mihapekeun amanat kaula sanajan sakumaha piripuheunana tetep dek ngeureuyeuh nikreuh lamun kitu sabagian keur kaula wah nyiagan sabab ieu teh wartos teh sanes mung ukur ti saurang tapi mah jadi kenyataan seueur mafia gan kadea nya aya mafia teh naon wadah surat map atau nu kitu mah ari maaf mah di mana urang boga kasalahan geuning maaf euy maaf atuh tama maaf di mana ngahuapan budak atuh tama maaf umur nu nyambung dek dipasrahkeun ka kaula moal bisa dibikeun nu dibikeun dina harti maneh bakal balik ngaran nganung harti hayang saling hareupan jeung kaula initna Abimanyu ti nagara Tegalara Tegapati keur kapentingan negara jeung bangsana ya apa kon wani marang aku ora wani dening ngapakulanang pelanang Aji Mulati Tegak Kalijaya ayo Suramrata Jaya Merata nyaka sabuk lang tatu aduh telu ampar tiga maju haling kepung siap puji cepot lan bebeja kaua Prabu Baladewa aya nu ngahalangan jalan baiklah kena tukang urang singarepan digadil sakoing sihungna begu itu gitu mah nya geus bare gambaran begu budak nyalukan indungna kitu ma we lah naon si lain nyao ka dieu geura euy sora nu ngajelengeng sada sora raket boa-boa deuleu euy moal kitu timba ka dia datang
naon dengekeun di sia aya suara naon le Ya lemah. tah kadenge teu heeh sada kopi tong bodor sih teu nyari Jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan. Nah, yang serikan goblok. nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy bangsa Kalijati meureun lain bangsa atuh eta mah urang meureun Lain ya cek makhluk naon karena dia nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning anu leuwih euy bade ka mana nya dek neangan salon naon hayang dikeriting heuh naon rasana teh jabrig meureun eta kadenge ku yang dikeriting hayang diboroman buuk alah karunya deuleu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh penak sareng saagami leres salira agama Islam leres kulan ai kitu rada tuh percaya nah manya Islam make iket aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab pugu da awewe atuh make gamis atuh nya manya lalaki make gamis ya heuh gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah gamir atuh teh mah sia goblok nya gamir mah di mana urang dahar gede teuing gamir sia dahar teh gemul jurig nu kejawa gemul heueuh tah mah atuh gemul mah didinya karereun haniwung gemor goblok sia ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor si goblok digemol gemol mah pergi jualan moal atuh teh mah iya tanyakeun ngaranna saha saha kakasih teh sing ngaran urang wah pajang Raden Cecep Kuta Direja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Blekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius gitu ceritanya aduh ngan tetangga uing ngalukana Cece Basoka alah bener agama Islam maneh ya heueuh sing aya salat sok di mana maneh
lamun maneh bener agama Islam maneh salat sok di mana di gereja tapi bener masjid belegung nya aing ge nyaho di masjid ya manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain manehna teh meureunna katulah agak lain katulah Katolik menurut teh maneh agama naon Islam cing lamun bener sileing agama Islam diuji ku dewek sok rukun Islam aya 5 jemilaan lho saya ditanyakan rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanan akur jeung manehnya genep dek mah lain Islam atuh ieu agama sesat boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir Ahmad Sadet ya Ahmad Pegek Malaysia agama anu ngaku pangakhirna maka jeung rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya syahadat salat zakat puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalana aya kagenep balik deui kitu teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui nya alah tong nyiksa maneh teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lembur urang balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh ai itu agama naon sarua Islam ai rukun Islam 7 nah jadi laliur kieu ai tapi balalender nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang titu paeh atuh meureun tilalep di laut oge tapi aduh pet maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal da lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi sok syaralah tapi bener euy waduh bener tauhid ya jelema ya tauhid cenah bisa jadi ya jelema teh geus nganjang ka poe pageto aing mah lain geus poe pageto deui geus nganjang ka Lioban paingan bana radial aduh lamun kitu mah tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tong ngaluwihan dengan 177 na ada geuning da 5 geuning asli mah tapi dileuwihan ku maneh jadi bener oge teh jadi bener oge tah ieu jelema lumpuh Yuni cenah ge ieu nya anu luak leok pamadeganana geuning henteu istiqomah aduh bener oi iya ai kadalapan cik sileing naon dahar pek sabab lamun urang teh dahar da paeh atuh sok
dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layoseun meureun urang teh ngajak papang salapan naon nginum nah lamun geus dahar teh kudu melag nanti koro tapi heueuh eta aduh ampun aduh 10 naon sare sok narek nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya puting ban tapnya ku kitu nama heueuh teh ku balalan nara tapi salah itu ayo mana rek nambahan deui 11 naon nyaring manya sare wae tuh da bener pisan aduh agama naon ya jelema ya aduh ya kaharti tauhidna euy tuh kaja kerja karti cenah 12 naon jeung ngising nah hadek dahar wae ngeuy goblok ya aduh di mana itu di payun kunci ya walah loba baturna dulu Sajeng Tuhan katumamu geus lila maneh aya di dieu parantos geus tepung jeung Gatotkaca jeung Bima parantos ka manaena marulih deui tadi oge kan geus dibikeun layang jamu sekali musada kusaha kumaneh teu acan oh jadi aya keneh di mana sepot sumur alasanana Bima jeung Gatotkaca mulang naon da sangga mabdi teh sing dedang kege di kaitukeun deui kumatina karana wah seep abdi teh tengeulan lah di tengeulan sumuhun ngan kaburu we abdi lulumpatan sisi lumputan ya. Jadi marulih deui teh kulantaran abdi we teh kapendak nah atuh kalakuan teh maneh teh nah kumaha selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tinu benang dipersaya syumun ieu beja teh dikuatanku laporanana Arjuna panengahing Pandawa syumun cenah di Amarta teh aya kajadian syumun layang jamu sekali musada lambang kagungan negara teh aya nu maling oh eta wartos teh eta laporan ku kaula teu waka dipersaya sabab kaula ninggal heula dina gambar lopian kumaha anu katingali dina gambar lopian jeung nu katinggal dina gambar lopian ku kaula yakin anu nyopot layang jamu sekali musada teh maneh hebat ayo gambar lopian teh hebat tayana dek nanyakeun kanu jinis ka jinisna nah bener eta layang jamu sekali musada teh dicokot ku maneh ku abdi dibantu di mana nyokotna di Karaton Amarta jeung saha maneh initna abdi wungkul di bawah eta layang jamu sekali musada dibantu aya buktina aya mana cikan
iya kan layang jamu sekali musyada nu dibantun ku abdi teh iya oh iya bari dicadak antan teh sok tuna ente upami bari dicadak mau dibikeun heuh matak tuna di mana bukti geus aya sumuhun pengakuan maneh rumasa nyokot rumaos bebeja maneh nyokot layang jamu sekali musada henteu kula dek nanyakeun ai nyokot teu bebeja naon hukumna hukumna mah anu boga we teh nyahoeun nyangakeun ka ahli hukumna nyokot barang batur teu bebeja tur dipibana eta hukumna teh maok maling cuma rumasa maneh maling henteu tapi rumasa maneh nyokot teu bebeja rumaos eta teh maling sanes abong nu bodoh abong nu pinter nah naon aya nu pinter teh aya penyakit naon sok kabalinger nu bodoh ge sarua kantenan sok katotoloyo jadi agan sareng abdi teh sami eta kene nah pinter kaula kabalinger kumaha kabalinger maneh bodoh katotoloyo rupina kana kitu maneh naon alasanana pangna maneh teu rumasa maling teu naha danu abdi sidik eta teh barang nagara nu nagara cepot sumuhun ayeuna diaku ku maneh muhun dek naik banding maneh naik kumaha naik bandingna ieu abdi teh meuli rokok nah teh nyambung kana meuli rokok dangukeun heula atuh meuli rokok gudang garam merah buktikan merahmu gitu saatosna dibeli eta ku abdi jadi rokok saha rokok maneh dibantun ku abdi teh karompok dibawa ka imah maneh sok ke rokok teh dina sorolok sedengkeun eta teh imah teh parantos hak kagungan pun bojo seseratanana sartu pikat atas nami pun bojo di imah saha tah eta rokok di imah pamajikan maneh isuk-isuk sabada sim kuring nyaring tina sare teras nginum cikopi sareng sena sim kuring nedak bala-bala ingat aya udud sim kuring dina sorolok dibantun ku abdi teu bebeja takapun bojo maok lain kulantaran kuring teu bebeja tak anu boga imah eta maok lain atuh eta mah beda deui jalanna ada ieu ge kitu kumaha cepot abdi bade naroskeun dupi ieu layang jamu sekali musada teh nu saha nu nagara ai nagara teh nu saha eusina nagara teh naon rakyat jeung pemerintahan syakur anu nyicingan eta nagara ti mimiti pupucuk pamimpin jeung rakyatna eta nu bogana ta ieu teh nu kuring nah bakal disebut mau itu si cepot itu keresna da lain mau ieu mah barangna aya keneh can dijual
jadi liur itu entong liur dan dirinya anu pinter kebalinger nah dupi dirinya raja mana raja negara Dwarwati urus rakyat di ditu entong pipilun ke rakyat amarta ieu mah antara kuring jeung pemerintah kuring mun edeuk dirinya jadi mediator ulah berasa belah dume ka Arjuna dume ka dulur meunangkeun dulurna tak ieu oge atuh kudu dibelaan sarwakeun atuh ulah pemilih sistem dume eueuh duit ti kuring keur nyogok arinya mah Gusti Batara Kresna tugas mahatunga pengaman dunya non blok ulah dek topi tak awut-awutanana di dunya teh bongan ieu teh blok-blokan hirup teh hebat maneh nya puguh atuh dari tanggung jawab geuring mah yai kaulanu borok mah lamun najong teh kasalira rek ditembak ku kaula ti dieu di podara keke yai tenang teu sangka sia kalakuan budak cepat ya ari boga nunungan hampang leungeun Widian Raka Batara namanya si cepot kurang podaran mangga antos rada ngarti karesna memueusan ngandika cepot lah jadi tetap teh moal waka dibikeun moal lain kanu harti rek dijual sanes ieu mah kieu we bisi maneh engke cilakakeun kaula bakal milu nyalametkeun maneh asal ayeuna dibikeun ka kaula sok eta layang jamu sekali musada mangga dipasieun ku abdi aya syarat digentian duit sanes udagan naon atuh syaratna biasa ngawaler kana pertarosan abdi pertanyaanana ieu layang jamu sekali musada agan uninga naon eusina cenah pancadarma ai dharma nu kahiji percaya kanu kawasa percaya oge kamanusiaan tak abdi rek naroskeun dupi anu disebut manusia teh nu mana nah pandangan anjeun kaula ucing kadang-kadang jadi ucing nah pandangan maneh kaula bagong kadang-kadang manusia teh akhlak bagong dipake nah maneh bisa nyarita kitu margi ari bagong teh heuras beuheung hese ngalieu ai kitu jama dipapatahan ku itu ku ieu ku kiai ku ajengan ku adan ku rupa-rupa katerangan-katerangan Allah noyod dina kegorengan hese ngalieu heuras beuheung ai nu heuras beuheung kuring dek nanyakeun naon bagong semuanya eta kadang-kadang kelakuan bagong jadi pake kadang-kadang jadi bajingnya teh bajing luncat lagu ngeunah lagu bajing luncat ai kalakuan jelema kawas bajing kumaha luluncatan di mana korupsi manehna diudag ka itu diudag anu ngudag ka kulon manehna aya di kidul diudag ka kidul manehna aya di belah wetan disebut ucing-ucingan da puguh ucing nyaan diudag ka kaler aya hanapun sasak
disebut kucing-kucingan da pugu kucing budug. Jadi maneh nanyakeun teh Kene soal ketuhanan mah. Dan ieu mah urang cokot universalna we. Ulah ningali bule, ningali hideung, negro atau kumaha we lah. Pokona mah manusia we ieu mah. Tah abdi rek nanyakeun mana manusia teh? Heueuh ieu, tah eta mah dadana. Naon cepot? Mana manusia teh? Nya ieu dadana tah mah. Ari ieu eta irungna, panona, ceulina, buukna, kulitna, tulangna, dagingna, sungsumna, balungna, jajantungna, atina, bayahna. Tak manusiana mana? Kabeh mah wujudna. Nah ceuk maneh mana tuh teu geuning can taramat eta aya kamanusiaan teh. Jadi pangna ku aing dicokot teh geuningan ieu teh bongana sia teh lain manusia. Aduh itu si cepot, aduh itu Krishna. Cing mana manusia teh atuh teh? Kuring teh hayang panggih jeung batur ieu teh. Batur kuring teh mana ieu teh? Conong ting kadunya di dinya ubudunya. Ngahina ieu teh para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngesok budak era deungeun-deungeun mika deudeu disebutna ge Batara tugas maha tunggal pikeun ngarengsekeun teu pikeun ngarengsekeun tapi cicing dipaehan siap wae mangga aya abdi mah Widian Raka Batara mangga akang dek mikir heula sakedeuk sok sia boga ilmu naon teu gaduh ilmu naon-naon tunggu di dieu ku aing di podaran nyingkah dina harti sia FSMR mangga moal nyingkah kuring liwat nista maja utama geus kaluwihan Raka Batara geus ditunjuk-tunjuk ngawiwirang sia pusaka anu bakal bisa mutuskeun jiwa raga puluhan panah sia bakal nyasar kana tikoro bakal karancang sia awak rasakeun kurang ajar Arjuna panengah Pandawa ngabar pusaka sasat astra jingga bade ditugal jagat kupaya lan pigang prang we
geuning Arjuna teh jago tembak. Oh, matak mending nyingkah kabur gitu. Murid Dorna nomor hiji. Wah, nomor wahid tuh mah. Nomor hiji pisan mah murid Dorna teh asa mulia. Ari Asep Mulia teh kabogoh neng cucu. Power eta kan. Ulah kasinggung neng cucu ieu mah dari cucu ieu. Iya. Cucu bitan kan. Yang teh cucuna teh cucu bitan. Jago tembak Arjuna mah euy tong boro make jeung newak dewek nu sagede kieu. Baheula eta Arjuna jarak 10 km nembak reungit. Menang kan? Teu da jauh. Teu beunang. Ya eta mah nyangakeun teh. Kuring mah rek ngabuktikeun mulyana manusia nepi ka pelbah mana. Oke itu akan. Dek ngabuktikeun pajar pitulung Allah teh cenah jauh. Padahal anjeunna parantos sasauran ngalangkungan firman di mana wae maneh aya keur kumaha wae eling ka kami ge eling ka maneh. Naon sababna? Sabab kodrat irodat geus aya di dewek. Kersa pangawasana jeung sajabatna ngan dewek teu boga naon-naon. Nyangakeun eda anjeun. Tah ieu kakawasaan Allah teh pan awasna geus aya di dewek. Pikiranana gerakna nepi ka refleks ieu senjata. Meureun jalan 500 mah. Tapi pandangan akang refleksna ieu leungeun cepat. geuning leungeun bakal ngajawab kana pertanyaan teh euy. Oh kitu akang. Heeh. Matak sungut mah kaput atuh. Kaput ku bola we kaput. Lain kaput ku bola tapi kaput teh ku lapad-lapad jalalah, takbir, tahmid, tahlil. Padkurullah dikron kasiro dikir nu teu aya watas wangeunna. Kabeh dalalikir. Nah aya anu nemok teu dikir teh teh. Dikir kitu nu nemok. Jadi hotel, jadi gedong teh hasil tina dalalikir jawaban leungeun. Radang leungeun. Marukana ulah dianggap enteng. Wah. Beunang mun teu sapat we. Mun teu sapat tong ditanya aing lamun keuna. Keuna waku gue. Power tukang kade bisi barang Kari meula kacang. Turusna mah geus aya ye. Teu sangka teuing. Kade ulah coblak wae puseurkeun. Lain mun ila lempeng kana ti koro deui. Heeh. Orang eceng atuh. Ulah barang Wes. Uluh. Curik teh papatong teh maning. Katipu ku pamola sorangan aing. Heeh. Lain lumayan euy. Eta Arjuna mah jago tembak. Ulah barangan. Siap ngomong wae atuh. Coba lamun lempeng seseukeut kana hulu. Untungnya buntutna ngejebret. Balak tabalang tacilaka jelema teh kitu balanga. Leuh, ampun. Mangkaning ieu teh inventaris leuh. Kade bisi leungit akang inventaris. Ieu teh pikeun ngajaga negara bisi aya bancang pakewu. Bisa serangan di luar naon. Oh urang pulangkeun deui we bisi leungit. Anu dunungan Kade hadir ke Kang. Handeurkeun deui koe ah. Si leungit.
Wah, di aneh teh. Lamun dipake Oh. Eta we geuning aya nu ngala muni hariput. Dekara komisi. Efek teh tulus. Boro atoh aing teh dicokot teh duitna ku aing da barang aing dijualan. kadea anterkeun deui Kang. Anterkeun deui ku aing sileungit. Datang negara. Ya ye, kaulanu kumaha? Itu geuning kalah dipanggul. Raka Batara. Assalamualaikum. Teu nemalan euy. Oh, da ngaran-ngaran jelema geuleuh atuh. Bade nyangakeun ieu kagungan sieun etang deui we bilaya nu ical. Aduh, kalah beuki pika ijideun. Geuning hiji oge teu aya nu keuna sieun. Naon? Hiji ge teu aya nu keuna ka abdi. Hayang sia keuna. Nya da hayang henteu. Tak geuning eta keuna sia. Eta ngabodor. Dunungan aing ngabodor mun teu rame. Aduh nya nanaon anjing jika dieu erek dagang kulkas mah. Tuh kejadian spektakuler mah. Naon? Nanti kadeuleu. Juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh tanaga jerona luar biasa. Muning rarakitan kuda papasangan. Kakaraeun Juragan Gatot Kaca oge Bang Holil. Naon? Mangih musuh sok itu buratna. Aneh henteu lamun neungeut ti kajauhan da teh mah aneh atuh. Ajianana teh leukilat bajra saha teh tuh itu satria aing Gatot Kaca Pancabraja eta mah teungeulanana atuh teh ditu teh kilat bajra Gatot Kaca ngalalap kana tangkal kai gunana teh berbot runtuh ku ajianana lain anu warga gaji ulah ditu oh. Terus para prajurit anu mawa itu nu mawa kareta mararong kabeh cinggeleuneng eta satria jeung Gatot Kaca teh cenah guru nama eta tah Gatot Kaca cenah guruna teh eta tanu panjang irungna tu itu satria cenah nu diikat guruna teh tah di dieu urang naikeun bandera urang kumaha silaing jeung dewek urang diadu urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen supaya jelema teh sadarieun jeung dararepa supaya serap nempo aing ge eueuh ti kajauhan teh silaing teh ngajoprak api-api ceuk dewek teh Pancabraja dak curalit silaing kekerepengan keun bae di jeblok oge abeh jiga keun bae da loba sabun silaing ka dewek kitu dewek kilat bajra silaing Pancabraja cebrod ka dewek kusak kekerepengana cing jiga ayeuna Allah pira ku pan isuk balik jadi sok hada meureun pasea teh kudu aya pasal kudu aya sabab nama silaing kadupak ngamek atawa majeg kadupak atuh sok ayeuna siap nah acan ngambek geus mimiti la ilaha illallah otak nepi ka kitu sia komo lamun dititah dagang ban dibikeunana we ka batur nya mah kadupak sia ngambek
aing molot sok ngamek dek nyebut nyawa ka aing naon sia dudupak sia pegek nah euy nepi kana hate teh euy lain yang wara deui teh mah nyaan euy ai kana wujud mah notorogan sia teh ngadupak eta teh jalan teh lega kajabat teh sia teh nyeun pasal ka aing naon maksudna ngadupak ka aing lain ngadupak goblok meureun kadupak nah nepi ka tengah hampura ka aing hampura we pernah sakitu oh aya hampura mah teu nyatena naon teu cios deui wae otakna si eta ka bina-binanya euy hese dipake ngala duit ampun Esa dibawa dari barat. tong hampura atuh moal prak mun belegug oh tengah hampura henteu nyaan bisa ngajak gelut teh ka aing paduli sabapa aing mah deuleu eta nu bejakeun sabapa nama ada mangana neungeuna nyaan ka aing sia teh nyaan teh boga ajian naon sia teh ngajak kitu teh ka aing ya nyat sampah sia kana ilmu aing teh deuleu boga ajian kilat braja kilat braja cetek panca beraja kilat bajra deuleu nya aja teh rasakeun sia belajar kilat bajra ya Allah tangke sileung mah cing leuwih ti aing wah memang karasa ku kaula eta ajian tapi rasakeun kilat bajra waduh sok sia baru kana kilat bajra hiji-hiji goblok atuh bere kasebetan kilat bajra hutang pati dibayar pati kilat bajra hutang wirang dibayar wirang ai deui teh panca beraja nya panca beraja ayeuna bagian kuring ngagoler la ilaha illallah ngagoler enak kuring ngagoler aduh kekerepengan dah Sing tiga. dong nyeun pikamekeun aing goblok kekerepengan euy oh kikituan aduh lamat pisan otak nyaan anjeun oge geuning kilat bajra deuleukeun aing ka bejiga tuh walah panca beraja panca beraja panca beraja panca beraja panca beraja woi panca beraja walah panca beraja sisa beda-beda teuing sia teh goblok ngerakeun cenah taku ka aing teh syakura nu teu kaharti ku akal dewek pasti bakal terjadi da ieu teh geuning di dunya ngan dewek mangan ukur nyaksi wungkul ieu kejadian teh teu kana politik teh apa boh urusan internasional nasional ngan aya nyaho mah perlu sabab naon keur nambah wawasan dina hulu ngan nya jeung henteu na eta mah duka teh teuing bahayana keur manusia hirup di alam dunia wibawa komara luhur atawa pangkat keur di luhur di mana nyebarkeun prinsip anu salah bakal diguguk ku anak buah yakin ieu salah teh bakal leuwih nyebar deui nu mata kade maha konstitusi nyaeta undang-undang Allah Subhanahu wa taala anu maha benar absolut dohmati mutlak ulah wani ngurangan jeung ulah wani ngaleuwihan mun panjang ulah wani neuteuk
mun ponok tong wani nyambung kudu ngadek sacekna nila saplasna kudunya ceknya na lain cek lainna ya numawi di dia ila lampahan teh kumaha geletuk batuna gejebur caina bala dewa tangtuna oge meureun bakal menang sanksi bakal menang hukuman ti dewa kulantaran ngalanggar kana sumpahna yen eta senjata kudu dia dipake sakali ayeuna dicoba-coba anu ngakibatkeun sangsarana balarea keun eta mah urusan itu ngan urang ti samet ayeuna sanajan urang oge pan dina hate teh kitu aya anu leuwih lemes tibatan atom tibatan nuklir nyata gorengna hate ngan ukur karasa ngajeletitna bakal nyebarkeun hiji kagorengan anu bakal patepa-tepa ti tatangga ka tatangga anu jauh kade cing hati-hati anu sok kecuas kecewis ti golongan manusia jeung ti golongan jin eta bakal luar biasa nerekabna bakal ngamemori dina jiwa na manusia masing-masing teu aya kajaba lintang ti perlindungan abdi nya lindung ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat Dirgahayu Kota Subang anu ka-60 tikawit Bapak Bupati dugi kasadayana kulawarga besar Pemda Daerah tingkat 2 Kabupaten Subang dugi ka masyarakatna mudah-mudahan cing langkung majeng langkung maju kuayana gotong royong babarengan paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai-antai tangan margi sababaraha anu parantos diraih tanda penghargaan atanapi layang pangajen anu katampi ku Bapak Bupati aya 62 na layang pangajen tina hasil kerja keras gotong royong dina ngawangun ieu nagara utamina daerah Subang sakali merdeka tetap merdeka mudah-mudahan mulus rahayu gembleng katus salametna ti akang permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos tiasa patepang deui cak